Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul Hayang lunas hutang datang kadukun. Emang aya anu kitu Ki? Loba. Contohna ieu. Aya nu arana Kang Sandi, mantan pengusaha sukses. Manehna bangkrut tuh ceritana. Asana waduh pengusaha padi, kendaraan ratusan bea kabeh. Datang di jugjug ka gunung ka dukun arana Mbah Takekok. Begitu datang, assalamualaikum. Cik Mbah teh waalaikumsalam. Aya naon Aden? Mbah bawi udud. Mbah, uing teh hayang lunas hutang. Emang kunaon kitu? Uing teh tadina sukses ayeuna hutang sampai miliaran, Mbah. Hah? Miliaran? Gampang. Cingku Mbah urang bacakeun. Mbah, kudu kumaha atuh Mbah? Maneh engke malam Jumat Kaliwon ka dieu deui. Terus kudu kumaha Mbah? Engke Jumat Kaliwon ka dieu deui datang ka Mbah. Mbah nek nyiapkeun sajen. Ngan ujang kudu mawa modal ka dieu. Hiji hayam camani, 2 kembang 7 rupa, 3 dogan hejo, daging babi. Kudu lengkap. Engke ujang dipandian ku embah. Hah? Dipandian? Heueuh, ujang ke dipandian jam 12 peuting Jumat Kaliwon ku embah. Pokona ujang asa wani nebus. Nebus naon, Mbah? Apel jin. Hah? Maha teu, Mbah? Murah, sok ujang datang ka Turki maka ditu jauh ongkosna ge jutaan. Ieu apel jin ieu saktina luar biasa kanu hutang bakal lunas jang langsung. Sabaraha atuh Mbah maharna? Teu kudu mahal Mbah mah. Yang penting Mbah mah aya duit 45 juta ge keun bae. Ya udah tuh Mbah, ai kitu mah. Ke datang deui uing ka ditu. Heueuh. Pamit Mbah, pamit. Silahkan. Hati-hati di jalan. Ngan begitu pamit di jalan mikir. Kunaon aing keur magede hutang, hayang lunas hutang. Kunaon jadi ngajeroan deui nya, nambahan deui hutang. Wah, geblag ge majikanna Mbah. Aing neangan duit ka mana 45 juta. Kudu meuli apel jin. Tungtungna manehna leumpang. Bari mikiran apa heueuh ieu teh. Tah, kade ulah sampai nepi ka kitu. Bener teu?